Aduh, ini bangunan melu gawe ah. Sirara jero setiknya agak lina. Oh, siap, Pak. Aber ada pantesan gitu, biar ada wawag. Siap, Pak. Cuma dayat kadang ukurna lebih ke bengkok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ji, damang. Alhamdulillah. Aya naon, Bah? Tur nuhun ieu rek melu gawe aja Pak Ji tah. Abah mah geus kolot, Bah, geus gawe-gawe, Bah. Ayeuna mah cicing di imah ngawirit abah teh ayeuna mah kolot mah. Hese Bah yang pagawean kieu teh berat. Ya. Geus kolot ge pan loba pangabutuh. Hayang dahar, hayang udud. Pokoknya loba pangabutuh jadi ribu coba milu gawe Ji lah. Sapoe-poeun mah yeung rek nyeun naon ieu teh? Biasa nyeun gudang. Oh nyeun gudang, milu coba gawe. Dengan saeutik nyeun gudang ti dieu kadinya tah ge ka urungga. Aku kan bilang kok gawena. Oh belah mana we nu penting digawe dah. Kamang milu gawe ulah ayeuna, Bah, engke we heula belah tongo aya keneh. Oh gitu. Ngan abah kudu mikir heula atuh karunya ka awak sorangan ieu teh. Geus kolot. Ayeuna abah mikir jeung kudu naon perlu dahar pan di budak geus araya beureuna, Bah. Atuh pan budak mah pangabutuh budak, urang mah beda deui, moalnya rek menta wae ka anak arina naon teh. Duh mentong Bah dah bejaane Bah karunya Bah dah. Mau ditarima Bah bila kumaha ge mah teh budak-budak ngora kieu tah katarak tah. Tempan ahli abah mah kana digawe mah tong keung, tong hariwang, pokokna mah bisa lah digawe mah gitu. Iya, soal bisa sih kabeh ge bisa Bah digawe mah Bah. Itu mah tidinya saya ge anu jadi ieuna bisa gawe mah. Nyaho-nyaho mengkong ke deui. Oh, pan ahli sebenarnya mah abah mah geus ahli digawe ngan geus kolot teh sugani we buhan deukeut ye lah. Tah eta ajakan disebut ahli teh baheula beureunan geus moalkeun ora keneh. Ayeuna mah kolot tuh istirahat. Ari ilmu mah ji ilmu ya tepi ka kolot tepi ka aki-aki oge moal leungit ilmu mah ngan tanagan eueuh mah. Tapi ya lamun jadi tukang mah kitu bisalah. Itu mereka diasupkan mah ilmu mata kudu nuntut ilmu teh supaya boga pengalaman hirup gitu. Benar Bah memang oge. Tapi ku zaman ayeuna mah banean pagawean jadi ke mana-mana ge rada hese komo. Ayeuna digawe-gawe di pabrik kitu nya. Ijazah SMA paling sakedeung Bah ayeuna mah gawe teh. 3 tahun eureun. Ning make eureun. Atuh pan sisina kontrak ayeuna Bah. Oh kontrak kayak ini mah wae nu kontrak teh. Lain, lamun keur zaman sorangan. Itu kan itu berapa meter? Di dieu ka ditunya? Paling 5 meter. Hareup. Oh nu hareup. 2 meter, 2 meteran. Tong lega tinggi 2 meter dari setengah. 2,5. 2,5 tina naon bere legaan. Ke pantona belah mana teh pantona? Nya. Mohon. Pantona belah mana yat kayaknya yat? Tah eta. Pati dia. Pagawean teh Bah teh zaman baheula Bah, lamun teh zaman baheula mah saya ge SD Bah ditarima Bah. 2 meter setengah. 2 meter setengah lain eta. Eta teh kana patok. 2 meter. Oh setengah sebenarnya mah 2 meter setengah. Tambahan deui setengah. Kurang kembali deui ka baheula Bah, euna Bah. Lamun baheula nean pagawean paling babari Bah, arek gawe bangunan, arek gawe naon ge jenting ijazah panghandapna SD ditarima Bah. Tapi nu ngora keneh. Aya abah mah geus sekolah teh gawe bangunan entong. Wayahna deh karunya. Puguh ya teh bubuhan ji, ieu bubuhan deukeut we urang rek milu gawe teh. Tusugan urang gitu tah. Beli-beli biasa letter-lettereun mah. Hari jadi jelema susah mah. Kumaha atuh. Gitu. Mangga urang ya rek miluan gawe gitu sugan diasupkeun we sugan. Ya dipuguh-puguh teh mah Bah teu naon sih. Moal maksa. Tapi lah main ulah nyalahkeun nya beusi gering gitu tah. Ai gering mah eta penyakit sok ngaco. Lain ti dieu mah tanggung jawab soalna lain teh aya astekan soalna ti dieu mah aya astek sih leuheung keneh. Astek asuransi tenaga kerja. Eta bisa dibiayaan, bae apa moal meureunan.
Oh teu nanaon gering mah tuh gering. Teu naon. Iya. Gitu sih ya. Asal ulah didagor we ku aja lamun didagor gering ya tanggung jawab Ci. Heeh. Aya gitu mah gering penyakit teh denge-denge teuing. Ya lamun inget baheula banyak pagawean teh model di pabrik, di kantoran lulusan SD ge bisa. Ayeuna mah tibalik bah. Ayeuna mah lalaki di dapur pakai kabaya, awe di garawe ayeuna mah. Oh nya. Ayeuna mah. Lamun keur baheula mah SD oge keur zaman sorangan tahun 70-an Heeh. masih menang pasangan bah, Heeh. jutaan. Tapi ayeuna mah istimna paling bisa keudeung 3 tahun, 25, 26, 27, 28 keluar bah. Heeh. Lalaki mah komo bagian beratna paling gawe ge. Ayeuna mah ripuh bah nya pagawean teh bah. Ternyata tuh bubuhan deket iya ya. Sugana gitu. Mang ai balik kemana bah? Itu kayaknya tanyakan harga. Oh, tanya harga. Memeh caringin nya. Oh, memecarin. Teu naon. Da nanyakeun Abah Uwar mah. Teu naon ai deukeut si balah. Mah birek deui. Bisa irahar mulain kerah. Iraha we dititahna tuh. Sing isukan teh naon bah? Dia paling tiluan gawena hiji 2 tilu nya Abah. Teh nomor 2an we. Da ieu biayana pan bah kurang ye jeung ieuna gajina. Itu biaya eueuh Mang Yaya itu. Ari biaya eueuh mah Mang Yaya itu. Ngagajina teu bisa bah. Tiluan teh tapi teu naon. Tapi kumaha gajina? Bara duit. Atuh ari urang mah masalah gaji mah di dinya bisa ningali ieu pagawean urang gitu. Kapan 50.000 kan mah geus teu usum. Gawe 50.000 mah atuh naon. Tah eta 5 cul oge geus leuwih. sahanteuna 100.000 kaluhurnya. Tapi dan 100.000 ge menurut ayeuna mah paling dibawa ka warung cara segletik bah. Bener. Secara baheula mah 30.000 ge bisa kabeli daging kabeli beas. Atuh untung dibandingkeun jeung baheula da ari naon ngaran pasaran duit teh turun naik. Da ayeuna urang ayeuna ari hitunganana gede, tanagana eueuh. Ari baheula mah hitunganana leutik, tanagana ge gede. Baheula mah Baheulanya. keur jaman duit galabag mah komo. Keur jaman duit galabag mah komo anu 1.000 diganti ku saperak teh baheula. Zaman PKI Ada beureumnya. rada lieur tah. Eta mah harita oge. Lain Abah gawe tidak boga budak paraha bah. Boga budak mah 11. Lain lamun digaji 100.000 atuh moal main berenang bah karunya. Geus mararisah budak mah ieu mah keur urang we pangabad butuh urang. Oh teu naon sih Budak geus mararisah ieu. Teu naon. Isukan lah mulain di gawe. Isukan nya masang ieu meureunnan. Beresan ieu kadinya tah terus ngurung palingnya ka dieu tah. Rata-ratakeun. Naon Itu rencana teh nyata yang muka gudang jadi teh pergi barang teundeun. Bener. Tanahna lega aja mah ya. Iplik tuh kalau ditu tuh. Tapi lamun geus beres di dieu bah, lamun daek saterusna teh nyawah ya bah. Lega apa sawah gitu? Nyawah mah urang ge itu geus aya nu batur. Oh, tuan ai batur beda deui, aya juga ai mah kaboga dunungan gitu tara geunaheun. Saterusna ai nu batur pan sakedeung beureunan. Bisa wae sih. Jadi jelema leutik mah kajian kalah kumaha ge leutik. Sarua wae bah. Sarua. Lain cek tadi mah tinggal di kana sareat, abah teh geus kolot, tadina mau ditarima, mun karunya mah di rumahnya kebijaksanaan lah karunya. Kena naon digawe di dieu. Dah. Boga pagawean kan gitu? Henteu boga pagawean kan? Keur teu boga pagawean. Nu ngulikeun macul eueuh ning, keur eueuh. Ayeuna mah kudu diulik bah, pagawean teh bah. Anu sakola kaluar gitu teh kudu diulik. Naon teu bisa. Lamun teu bisa ngulik sorangan aduh. SMA nyawanya eureun geus. Naon deui? Ngalamar kali tadi mau ditarima deui geus 27 mah bah. Nya gitu. Kudu ulik, kudu bawa kabisa ayeuna mah. Naon we? Wira swasta. Kabisa teh. Itu usaha sorangan. Usaha sorangan gitu. Muka naon we? Muka warung. Ternyata tukang tani mah ning jarang aya nama eueuh tukang tani teh. Hese bah, tukang tani mah. Kudu nama tukang tani aya generasi penerusna eueuh. Memang cara baheula tani oge 2,5 meter kan geunaheun. Jadi kumaha nya. Jadi
pagawean teh lain pagawean anu hese pagawean mah loba duit nu hese duitna bah bener ji duit jeung pan teu menang yang Semarangan bah nu gawe teh nu lalili komo ti dieu mode cara ti dieu mah tu aya CCTV pengkanyahoan meureunan oh CCTV gawe atuh heuh nyawa-nyawa keluar weh dikeluarkeun menta kudu bener-bener mah gawe ti dieu bah kudu bener-bener nyabahnya gaweannya keluar radinya rajinnya insyaallah euy sukan we nya euy sukane teh naon heeh ji hampurannya sukannya je eta bah gaweana digawe masangkeun ieu meureun bah masangkeun jeung urung masangkeun nu kieu mah saeutik kudu ka diukur bisa lah ya Kang isukan gawe jeung urang balik ah Oh, siap. ayo Belakang mau balik tuh, Bah. heeh Oh. Banyak berat kan? ada nya gaweana nya si lemes niakeun lah ieu arep pindah heula ka dinya tah